Icalan naon? Ya. Icalan naon? Aqua. Jualan naon? Aqua pokoknya. Oh, Pocari Sweat. Tuh, jualan naon? Aqua dan Aqua dan teh. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Kan di Baduy itu Sunda. Sunda bisa, Indonesia bisa. Biasa nyara Sunda. Biasa. Biasa. Tapi kayak naruh selah da ieu bari ngahegak kan. Capek. Sareng sana mina ieu teh. Kojot. Kojot. Iya. Itu salahan. Unggal dinten Icalan. Henteu sadi dinten naon kagiatan? Paling ladang. Kaladang melak naon? Paling padi. Cukur. Melak cikur, pare. Ieu Itu sami. sami. Paling meserna hijinya ti saha ti dia sami bae nya. Sami bae nya di dieu nya. Sami di dieu ge nya. Hah? Teu sami. Kumaha da abot nya anakna atuh. Itu icalan naon? Ah eta mah hiji deui. Ieu mah seueur keneh nya. Di sa eta namina? Kojot. Kojot. Di kojot wiosnya meser hiji. Da dua mah abdina beratnya anakna ieu kan. Tuh jalurna. Masya Allah tuh seueur keneh di Palengker. Ya, Masya Allah luar biasa. Alam endahnya. Betah di lembur ya, betah? Betah. Masya Allah pasti betah. Ya Allah luar biasa. Jaga ya, jagalah pepohonannya. Jaga pepohonan, tumbuhan, tetangkalan, tetuhan, tai jalan tempuhkeun. Ya mudah-mudahan abdi oge dipapareun kakiatan dugi ka Baduy dalamnya, Baduy jero. Nuhun, sok hiji we hiji-hijinya. Apa? Ya. Si mineral. Tak gitu bismillah. Sabarahaan? Hah? 10. Tah gitu. Kumaha tuh ngaturna? Ieu we atuh. 10 ewangnya caina mah wios hiji. Nya? 10 ewangnya caina wios hiji. Da abot nyanakna. Nya, aya asulan aya? Heeh, sok. Dan teh 20, angsulanna 80. Nya. Ya nuhun ijot esa? Kojot. Kojot ya. Sahan. Ya nuhun. Doakeun abdi sing kuat ka luhurnya. Heeh. Sok. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.